barang-barang kieu mah. Soalnya lamun teu duduk karena si ditempo batur ya. Bahaya kamu katempoan salaki urang mah ieu. Itu si nulis teh. Lu ari mana ieu naon ke durak-duruk ke sembarangan? Sembarangan ini ngadurukan mau bersih Kang, cicing lah. Ngeduruk naon ieu maneh? Plastik runtah. Awas ya barang-barang ieu diduruk nu urang. Gerak kuno, oke mungkin diduduk barang nu urang. Naon? Sia mah Naon? duruk paket itu rupa. Paket. Sia barang Lain. belinya. Bukan duit di mana tuh Kang? Ah, da teu nyaho maneh mah sok pinter kodek, licik Lain. sorangan. Keresek atau mun tempo pan teu plastik hungkul meureun paket di mana goreng duitna tuh Kang. Mikir tinggal usaha ge hanteu. Maneh ampun Naon ari Akang? Naon? Naon itu? naon sih teh? Kan ieu teh meureun plastik anu diduruk teh ka tempo sorangan tuh tempo. Gabah Ieu mah wae. buku meureun teh. Lah, buku-buku da kaciri urut barang beli sianya. Yang beli naon? Lah licik sorangan. Heuh naon atuh licik sorangan teh atuh naon Kang anu dibeli naon eta teh puguh kresek ingat. Tuh, tempo. Naon nu kitu? Baik sateu para rubuh ngomongnya mah. Ih, lainna naon atuh tempo. Kresek. Itu percaya. Percayaan boga salaki teh heran. Bisa. Paream aing mah. Paream. Teh teuing Korea mah. Paruguh Ya, datang-datang. Ih, aing. Si ganti baru kok aing duduk di dia dah urut paket kumpul. Kan beli baju jang lebaran meureunnan sabodo teh teuing manehna mah ka beli. Ka beli geus.